Bismillahirrahmanirrahim. Wal iktisalatul masnunatu jeung ari pirang-pirang adus anu disunnatkeun eta sab'ata asaro ayat 17 naunana guslan adusna. Guslul Jum'ati kahiji adus dina dintenan Jumat, wal idaini jeung kadua adus dina dintenan lebaran, ima lebaran Idul Adha wa ima lebaran Idul Fitri. Wal istisqa'u jeung adus dina nalika rek salat istisqa, wal khusufu jeung nalika rek salat gerhana bulan, wal kusufu jeung nalika rek salat gerhana matahari. Wal guslu jeung adus min guslil Jumat min guslil mayyiti tina arah-arah ngadusan mayit. Ketika beres ngadusan mayit, sunnat si jalma anu geus ngadusan mayit eta adus. Wal kafiru jeung jalma kafir ida aslama di mana-mana asup Islam eta si kafir. Jalma kafir asup Islam geus ngucapkeun dua kalimat syahadat sami eta oge wajib adus. Wal majnunu jeung jalma anu gelo, wal mugma alaihi jeung jalma anu sakalor. Iza apaqo di mana-mana waras eta si majnun jeung mugma alaih. Wal guslu jeung adus ingdal ihrami dina nalika rek ihram, waliduhuli makata jeung nalika rek asup ka Mekah, walil wukufi bi arfata walil wukufi jeung nalika rek wukuf bi arfata di Arfah, walil mabiti jeung nalika rek mabit rek nginep bi Muzdalifah di Muzdalifah, waliramil jumari jeung nalika rek melantar jumroh asalasa anu tilu, wa tawafu jeung nalika rek tawaf di sa'i jeung nalika sa'i, waliduhuli madinati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jeung nalika rek asup ka Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sadayana adus anu disunnatkeun teh eta ayat 17. Guslul Jum'ati kahiji dina dintenan Jumat eta teh disunnatkeun adus. Kumaha niatna? Niatna teh nyaeta nawaitu gusla liyaumil Jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Wal idain jeung nalika rek ketika datang poean lebaran, ima lebaran Idul Adha wa ima lebaran Idul Fitri. Nawaitu gusla liyaumi Idul Fitri lamun Idul Fitri, liyaumi Idul Adha lamun Idul Adha, sunnatalillahi ta'ala. Wal istisqa'u jeung nalika rek salat istisqa. Salat istisqa teh nyaeta salat ketika urang hayang menta atau minta ke Gusti Allah, minta hujan ti Allah. Wal khusufu jeung salat gerhana bulan, tah memeh salat gerhana bulan teh urang teh disunnatkeun adus. Wal kusuf jeung salat gerhana matahari. Wal guslu jeung adus min guslil mayyiti tina ngadusan mayit. Ketika jalma ngadusan mayit, beres ngadusan mayit, ima mayitna mah nu diadusan teh musliman kana au kafiron, ima mayit kafir wa ima mayit anu Islam, maka sami eta jalma nu beres ngadusan eta disunnatkeun adus. Wal kafiru ida aslama, jalma kafir ketika rek asup Islam atau beres asup Islam eta jalma kafir geus ngucapkeun dua kalimat syahadat, maka disunatkeun manehna sunat adus. Sunat soteh ilam yajnub ilam yajnab bi kuprihi, lamun eta jalma nu kafir teh teu pernah ngalakukeun junub dina sewaktu kafirna. Anapun lamun manehna pernah ngalaksanakeun junub sewaktu kafirna, maka adusna teh ketika asup Islam lain sunat tetapi jadi wajib wa ila wajib al ghusl lamun teh mah manehna pernah ngalaksanakeun junub atawa haid, lamun istri mah haid heula keur waktu kafir teh maka adusna teh jadi adus wajib.
Wal majnunu jeung jalma anu gelo, wal mugma alaihi jeung anu sakalor ida apako di mana-mana rek waras, di mana-mana geus waras. Jalma gelo, jalma anu keur sakalor ketika geus waras tina gelona geus cager, tina gelona geus cager, tina sakalorna maka diwajibkeun adus. Wal guslu ingdal ihrami jeung adus ketika rek ihram, rek hajian. Walidul makata ketika rek asup ka Mekah. Walil wukufi bi Arfata ketika rek wukuf di Arfah. Walil mabit bi Muzdalifah ketika rek mabit di Muzdalifah. Walil ramil jumar salasah jeung ketika rek melontar jumrah anu tilu. Wa tawafu ketika rek tawaf bisa'i kana sa'i. Walid duhuli Madinati Rasulillah jeung ketika rek asup ka Madinah. Maka eta oge sami disunnatkeun adus. Jadi seueurnya adus anu disunatkeun seueur sadayana ayat 17.